Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi Kuning. Dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi Kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateneung, silih payungan Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika teu nyangka bakal papisah. Jadi kaonaran rumung kabajan duya. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta suara Karawang, satu asa tiga Madura. Orokaya sakilat naker turangga dina waktu harita narik leungeuna anu saterusna ditelepkeun sina masekon tius beureub katuhu dina gerakan suduk saru dek ngahancak kana dada Pajaro tembong dina waktu harita mundur sedangkeun leungeuna ngaheat ka handap ngagunakeun tenggelan kedet tapi turangga rikat dina waktu harita masekonkeun deui leungeuna bareng jeung ngeplosna tenggelan Pajarot sakilat turangga ngasupkeun jurus paksi muing. Lamun perep turangga dina waktu harita saeutik oge teu mencong tina sasaranana ngacedak kana tulang dada. Perep kencana mah dina waktu harita bantrok jeung perep katuhuna Pajarot anu memangna harita keur ngadius dek nembrag kana dada. Sabot kitu manik ngan sajor latnaker turangga ngasupkeun tajong ku tawaringin cedak teu salah deui ngahancak kana beuteung. Pajarot dina waktu harita ngegeru bari badana mundur sababaraha lengkah ka tukang. Turangga rikat nyusul tepus ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero nu dibarengan ku gempuran leungeun katuhuna dina gerakan timpuk tunggal. Tapi Pajarot masih kena bisa jingkrak ke belakang tuhu. Orokaya leungeun kenca turangga dina gerakan suduk keluar leuwih cepet datangna.
cedak ngahanca careham Pajarot anu belah kenca. Pajarot ngagerung deui. Sabot kitu turangga ngagentak ngageser ka gigir ngabarengan gerakan sikut miring ku leungeun eta kene. Nu teu salah deui nyatrok careham deui bae. Sedengkeun Pajarot ngan ukur bisa mundur bari ngaheumbatkeun teunggelanana dek ngahanca peupeuteuyan lawan. Anu cik kene ngagetruk kana carehamna. Orokaya turangga kaburu malik manten nyerong ke belah kenca bari ngasupkeun jurus timpuk ayun nyaeta sabagian tina jurus alif anu memang geus dikawasa sagemblengna ku manehanana. Teu salah deui cedak ngahancak kana palipisan anu teu merapna ka Pajarot. Geus teu bisa naon-naon deui iwal ti badana dina waktu harita kudu ngageblag ka tukang. Babadaga nuker waktu tadi ngarep pukulan bebarengan jeung Samba rikat manehna dina waktu harita ngajorelat anu maksudna beuk nyampe ka turangga. Tapi sumina harita geus lilir tina kapiuhanana manehna ngagentak dina waktu harita nyamber karembongna anu tadi dialungkeun ku Pajarot. Bari tapak deku manehna dina waktu harita rikat nyabetkeun karembongna kana suku Pabadaga. Meuli sakali dicentok badan Pabadaga langsung ngagaleong kebut ti beubeut satakerna. Sedengkeun Wulansari nu ayeuna patutunggalan jeung Samba memang mun diukur tina tingkat pangabisa manehna teh jauh pisan aya di sahandapeun anu jadi lawana. Ngan untungna gerakan Wulansari teh estuni lingasna ker. Kukituna gempuran-gempuran Samba lolobana mangan ukur bisa ngahanca tempat anu kosong. Tapi sanajan kitu dina seusehanana mah Wulansari teh tetep be aya di pihak anu kadese. Manehna terus-terusan didesek ku Samba. Wulansari pakarang andelanana ngan ukur karembong saperti halna nu jadi indungna nu harita oge gancang di udar tina beuritanana. Memang sifatna ukur karembong tapi kulantaran digunakeunana dengan ukur janji kitu bae jadi dina subat sabetna teh kaampuhanana teu beda ti bedog panjang malah leuwih-leuwih matak ngabahayakeun lantaran dina meulitna teh babari ngaker hese pisan dikepeskeunana. Tapi tumerapna ka Samba saeutik oge henteu ngajadikeun seber hate malah make jeung ngarasa bungah sagala rupa lantaran dina meulitna oge pasti bakal ditari. Kukituna manehna moal make hese-hese kudu ngaronto. Waktu Wulansari nyabetkeun deui karembongna sakali ieu mah leungeun Samba ku manehna henteu ditari da ngahaja ngarah di betotea. Tapi lain deui manehna ngaranjugna lantaran centokan tanaga Wulansari teh kacida pisan tarikna nepi ka manehanana meh-mehan ti jongklok sarta tacan oge manehna dina waktu harita bisa ngalakukeun naon-naon. Tuur Wulansari geus ngageduk manten kana sirahna anu disusul ku teunggelan leungeun kencana kana pundukna. Akhirna Samba dina waktu harita ngagerung bari badana nangkuban. Moanya aya jalur eleh ku bikang ongko lain kana taneuh nyiu mah. Iya ya kana
pipi. Wulansari kadenge dina waktu harita mah panas bari ejeng ngaheheh sagala rupa. Dilaksanakeun oge. Samba dina waktu harita rikat ngagurinjal sarta ngan gabrug bae manehna ngarontok suku. Wulansari rikat dina waktu harita nyingcet bari ngebutkeun karembongna dek nyabet kana beuheung. Tapi Samba ngagentak dina waktu harita ngahadangkeun leungeun kencana. Kuriwa sabeulit aya hadena lantaran sasatna asa dibere pamuntangan. Kukituna gurinjal Samba hudang sarta langsung dek ngarebot gunung sakembaran ku leungeun katuhuna. Porokaya dina ngagunakeun karembong Wulansari teh tapis naker sakilat manehna ngulawitkeun karembongna nu harita tungtungna masih keneh meulit kana pigelang anu jadi lawan. Kugue dina ngagerewelna teh tengah-tengah karembong kana pigelang leungeun Samba anu belah katuhu. Jadi dua leungeun Samba teh duanana teu beda anu dibarengkos. Sabot kitu sodokan leungeun kenca ulang sakilat naker asupna dihandap kalawan teu salah deui ngageduk kana angen deui disusul ku tunjelan tuur anu saterusna sirah Samba dihancak ku tenggelan kembar. Samba akhirna dina waktu harita ngocea bari badana ngalumpuruk teh beda ti kapuk anu kabanjur cai. Leungit dadi ilang daya kaya tangan pangawasa. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Babadaga anu harita geus ngagurinjal hudang nafsuna manika gila-gila sakilat manehna dina waktu harita ngadiuskeun peureup kencana sumina ngegentakna kisku karembongna. Babadaga rikat luncat ka gigir brek manehna depo bari nyamberkeun dampal sukuna dek ngahanca si kulawan anu harita tembong keur nyeklan karembong. Tapi kakasitan gerakan karembong ketela teu bisa diungkulan sakilat ngolebat ka handap nu dibarengan ku gilekna awak nyerong ka gigir. Gerwa memuncangan Babadaga teu bisa dikepeskeun deui kabelit ku tungtung karembong. Da anta parah deui durug-dug bae Babadaga dina waktu harita digusur tapi manehna dina waktu harita rikat nyabut bedogna sarta langsung disabetkeun kana karembong. Sakaligus pegat geus kitu jarejeg manehna nangtung bari langsung dina waktu harita nyabetkeun bedogna ka suminar. Pajarot nuker waktu tadi ngegedebut dina derna manehna narajang deui ka turangga bari jengges bisa nyekel deui bedogna anu tadi kungsi meceleng. Atuh turangga ngagentak dina waktu harita manehna nyabut siku-sikuna koreba bedog nyampe dihadang ku siku-siku cerela dampal suku katuh turangga meta cedak ngahakan kana kekemplong geus kitu lep turangga ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput curela ka belaka tuhu bari nyamberkeun peureup kencana notok hulu angen ku gerakan suduk tunggal. Siku-sikuna dina waktu harita nyabet ka handap ngan bae Pajarot dina waktu harita ngagentak luncat ka belah kenca bari nojoskeun bedogna dek nobroskeun kana kekemplong. Orokaya turangga rikat dina waktu harita
ngagilek nyerong ka belah katuhu ngabarengan gerakna siku-siku. Tapi Pak Jarot dina waktu harita rigeusna keranan kana naon-naon anu dek dilakukan kudu jadi lawana. Manehna dina waktu harita ngegentak ngelawikeun bedogna ka luhur, anu saterusna nyerepet rek nyabet beheung. Tapi turangga ngagentak ngaragrageun badana ngagunakeun gerakan galudra ngupu. Cedak siku Pak Jarot dina waktu harita dihanca ku tajong ku tawaringin. Gorengkal turangga nyelegede hiup bentrang siku-sikuna ngahanca kana tarang tius jerot heureub kencana nyayang kana palipisan Pak Jarot. Atuh Pak Jarot ngagerung bari sirahna karasa lungleng srep manehna narik suku katuhu ka tukang ngawangun pasangan pikeun ngajaga kasaimbangan badana. Geus kitu bedogna dihebatkeun ti luhur dek meulah kana sirah. Turangga rikat dina waktu harita ngajorelat ka kenca nyabetkeun siku-sikuna kana pepeuteyan anu jadi lawan. Kituna teh turangga bari jeung ngejehkeun dampal sukuna. Cedak ngahakan kana kekemplong mutu merapna ka Pak Jarot kapaksa kudu ngagedebut deui. Rep turangga ka Suminar anu keur diancam bedog pabadaga. Turangga rikat ngajorelat srebet siku-sikuna dina waktu harita nyampe. Pabadaga rikat malik ka turangga gerakan bedogna ngolebat dipake nakis siku-siku sedengkeun leungeun kencana geus hasil dek ngagampleng kana beheungna Suminar. Lumayan tumrapna ka Suminar nepi ka ngajengjehe. Nyingka Suminar dan ieu mah hancengan kaula. Turangga ngajorowo ka Suminar. Memangna sia oge diarep-arep ku aing geus sadelo. Pabadaga oge nyorowo bari ngarobah gerakan bedogna dek nyabet kana kekemplong. Heuh Padaga, memang utang Andika ka Pamardani tacan kabayar geuleuh. Turangga rikat mundur salengka. Serep sarta siku-sikuna nyerepet di belah kenca. Tius leungeun kencana dina gerakan timpung tunggal dek ngahanca palipisan. Orokaya Pabadaga kaburu melik manten ngabarengan gerakan bedogna nu ngolebat di belah kenca. Turangga rikat ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput jorelat ka belah katuhu bari nyamberkeun jurus suduk tunggal. Ngahanca hulu angen sarta sabot Pabadaga tembong dina waktu harita ngaheungge bari badana murilit ka belah katuhu lantaran kabawa ku gerakan bedogna anu ngeplos-poos. Turangga rikat ngajol ngabarengan gerakan leungeun kencana dina jurus catrok sabet. Ngahanca careham gilek turangga nyerongenca bentrang siku-sikuna ngahanca sirah anu disusul ku jurus timpuk ajun trot ngamangsa puhu ceuli cedak disusul ku gerakan tajong ku tawaringin anu dilakukan ku suku kencana. Gebut baik Pabadaga dibebet satakerna. Suminar anu memang nages kacida pisan ngarasa capekna manehna nurut oge kana panyorowokna Turangga tadi nyingkah tidinya kadua Ulansari. Tapi tekebat dua nana kalakah nguliwet ka tukang ngentang kalkai. Baku nama ngarasa panasaran nah saha ieu jalma anu nulungan kamaraneh nate. Tapi cenah tadi disebut nate si Wesi Kuni. Sedengkeun Turangga sabot Pabadaga Namru rikat manehna dina waktu harita ngareret ka Pak Jarot nu harita geus hudang deui tina ngagebrukna tadi.
bedogna tembong masih keneh dicecekel sarta jorelat manehna nyampe ngabarengan gerakan bedogna. Atuh turangga ngagentak mindahkeun siku-sikuna kana leungeun kenca geus kitu melesat manehna mapak anu nyampe ku gerakan lembu ulung. Bedog Pajarot dihancak ku siku-siku bareng jeung eta dua suku turangga nu memangna harita keur ngalayang sahibas dada ngan cebrot nembrak dada Pajarot nu disusul ku tenggelan dengan katuhu kana puhu ceuli. Pajarot dina waktu harita ngoceak bari badana ngegedebut. Samba tembong dina waktu harita geus hudang nyakitu deui pabadaga reng dua nana nyampet bebarengan narajang. Atuh turangga nu memangna ngarasa panasaran ku kalakuan Suminar naon sababna nu matak manehna kadua anakna ngalantok ka pelebah dinya. Manehna ngabogaan angkeuhan yen patelakna ejeng pabadaga katut Pajarot teh teu perlu diteruskeun lantaran Suminarna oge eueuh ti dinya. Ku kituna corelah bae manehna luncat nyingkahan panarajang saterusna ngajerwet ka jalan anu brasna ka Sedatapa nu maksudna deuk terus ngukuntit Suminar. Tapi da puguh Suminar kadua ulan sari masih keneh araya didinya bari nyumput ngadedempes dina diudagna ku turangga teh luput teka tembong kalangkang-kalangkangna acan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun Pajarot pabadaga katut samba sanggeusna karuhan lawan-lawana teu tembong deui bral bae tiluanana arindit deui ti dinya. Jelas tujuanana deuk ka Pajaten diawaskeun ku Suminar kadua anakna nu masih keneh ngadedempes di tukangeun tangkal kai. Atuh turangga sanggeusna karuhan Suminar kadua anakna teu kapanggih turangga terus bae ka Sedatapa maksud rek nyampeurkeun anu jadi adina. Sanggeusna cacarita sakedeung ka Madpia ngadongengkeun anu kakaraci keneh karanapan balecet turangga indit deui langsung manehna ngajugjug ka puncak Gunung Wayang. Atuh geus pahareup-hareup ejeng aki abiasa anu harita keur dibaturan ku Yuda paralak turangga dina waktu harita ngadongengkeun papanggihanana tadi sakumaha anu dicaritakeun ka Madpia nu katampana ku aki abiasa ukur ngahuleng sajongjongan. Cek aki mah Rangga pasti Ki Badaga jeung Ki Jarot teh bakal aya maksud anu mandiri nya moal pati-pati maranehanana ngulampreng ka palebah dinya. Maksud aki teh pabadaga bade milarian deui bedogo si kuning kitu panginten Ki. Turangga dina waktu harita nanyakeun. Kitu bisa jadi. Tapi leuwih-leuwih anu matak dipikah hariwangna teh boah maranehanana teh dek aya pamaksudan ka Ki Jatira eta tarangga. Namun Pajatira oge moal dugi kacicingan atuh aki katambih deui di pagorona teh tos seueur jami nya moal terang-terangan atuh Rangga. Mangka-mangka kapan dibarengan ku Ki Jarot manehna teh jama anu kacida pisan licikna moal sungkan ngajalankeun laku curangnya
sok asa pamaksudanana bisa kalaksanakeun tah kitu Rangga. Mohon Aki, namun mugi-mugi we atuh Pajatira teh ulah dugikeun ka kabolosan Aki. Nya, tapi cek rasa Aki mahnya perlu ku hidup kudu didatangan ka goha. Aki abiasa bari ngareret ka Turangga. Peryogina Aki. Eta Rangga, sabisa-bisa karepna Ki Badaga jeung Ki Jaro teh kudu digagalkeun. Kahiji kitu, kadua perkarana riributan antara Ki Jatira jeung Ki Badaga teh sumberna mah tina marebutkeun bedog Wesi Kuning. Kukituna dina dekna hidup engke ngayakeun tindakan pikeun nyegah pamaksudan Ki Badaga teh ya. Bedog Wesi Kuning teh nya kudu dibawa. Aki abiasa neuteup. Kanggo naon kitu Aki? Supaya maranehna nyahoeun yen bedog Wesi Kuning anu diperebutkeunana teh geus aya di hidep. Ku jalan ieu bisa diharapkeun pasendatan antara Ki Jatira jeung Ki Badaga teh jadi rengse. Atuh panginten Aki, sasaranana bakal sadayana tumplek ka abdi. Tina naon Turangga? Tah, geus kitu maka kala hidupnya ngawakcakeun maneh yen hidup teh anakna Ki Mardani. Namun sanaos kitu Aki, Pabadaga mah panginten tetep we moal tiasa dibeberes Ki. Margi kapan maksudna teh tos kitu buktosna Aki, anjeunna teh mika palai kana bedog Wesi Kuning. Kapan kapun Bapak oge dugi katega ngakaya Aki. Lamun keukeuh Ki Badaga tekadna teu robah-robah, Aki nya kapaksa bakal milu ulu biung. Sanajan hal ieu teh pikeun Aki mah kacinda pisan beratna, tapi kapaksanya kudu dijalankeun Rangga. Nya eta pugu ge Ki Badaga mah rada bedang Turangga. Teu cara Ki Jatira manehna daek narima kana kanyataan. Kitu tah Rangga. Nya kitu eta mah hidup kapaksa peuting-peuting kudu ngadatangan ka goa. Lantaran lamun diantep Aki hariwang antara Ki Badaga jeung Ki Jatira teh bisa terus nimbulkeun mumusuhan anu papanjangan. Lainna naon Rangga, ngan lamun nyata-nyata kitu jadina kaayaan di daerah Goha jeung Pajaten teh tangtu jadi moal aman. Kukituna dina kasuratna engke kabalarea lain bae maranehanana anu bakal goreng teh, tapi anu jadi guruna oge bakal kababawa paribasa kaciwit kulit kabawa daging. Tak kitu Rangga. Semun Aki, engke teh abdi bae anu kaditu teh Aki. Alus namanya duaan jeung Yuda. Perlu meureun hidup oge nya nu ngabaturan. Atuh aya namanya bisi rek leureuh heula Rangga. Sahanteun napan hidup teh meureunan kudu sasadiaan tanaga. Mangga Aki, permios atuh. Turangga dina waktu harita pamitan ka abiasa anu maksudna dek ngagoler heula, heg manehna ngareret ka Yuda meri isarah supaya nuturkeun ka manehanana. Maksud dek babadamian heula dihenteu-henteu oge engke teh tangtu bakal bantrok jeung Inten Sari. Jadi perlu disawalakeun heula jeung Yuda. Bakuna mah kudu kumaha carana
sangkan maranehanana teka teguh lantaran ari maksud turangga mah keke manehna moal nembrakeun diri boh ka Pabadaga pon kitu deui ka Pajatira atawa ka Intensari. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ari Suminar jeung Wulansari sanggeusna Pabadaga jeung anu duaan deui ngaraleos di urut tempat galungan tadi duanana teu gancang-gancang ingkah sajongjongan mah cicing we bari ngararasakeun urut patelak tadi karasana bet lalungse kadeureuhnakeun Aya deui we pika sabeleun teh nah urang mana cenahnya. Suminar dina waktu harita kutuk gendeng bari ngareret ka palebah ngaleosna Pabadaga jeung batur-baturna tadi. Anu tiluan eta mah Wulansari nanyakeun, nya matak cuanaker kalakuanana teh badi secara pisan. Mung mah wasena mah abot oge mah. Nya ari pangartina mah memehan mah teh ngan eta tah nu matak teh kaharti teh nya anu nulungan ka urang datangna teh bet teu kanyahoan pisan ngilesna oge bet teu kanyahoan deui ka mana ngaleosna ulan. Rupina mah manehna teh ngaja nulungan ka urang mah mung pangintennya kitu. Maksudna teh barejeng susulumputan mana nyemputkeun beungeutna oge mah. Bisa jadi ulan mana terus ngabalecet oge ngan anu matak teu kaharti teh pikeun emak mah nah urang mana jeung saha ngaranna nya. Suminar dina waktu harita kerung alusna manehna teh teu ngadengieun. Waktu tadi Pak Jarot ngagorowok nyebut-nyebut wesi kuning da puguh keur kepaehan teh ya. Wulan atuhnya kitu kene manehna oge teu ngadengieun lantaran geriweuh nyang hareupan lawan. Cacakan lamun teu kitu mah hanteu bakal kategu. Suminar pan geus nyahoeun turangga kungsi disebut wesi kuning ku Kidaspan. Semun matak teu kahartos mah janten ku memaksud urang teh anu salajengna mah. Kawasna kaya kieu mah ulan urang teh mending balik deui we nya ka lembur diteruskan oge bisi bandrok deui jeung jelema anu tadi. Ongkoh deui mah teh duh ngarasa penasaran tah ku nulungan sugan we bandrok di jalan. Suminar akhirna ngajakan balik deui ka Wulansari. Kapan mangatu mah wangsul deui mah? Kapalang kumaha? Semun kapan tos caket ya teh mah wangsul deui mah duh sakitos tebina. Nya ulan ku kitu teh mah ngan mah teh duh hariwang bisi panggih deui jeung jelema anu tadi tiluan. Lain sieun mah teh lantaran mah oge wani keneh nying harepanana. Tapi anu kumaha dipikirkeun teh ulan tadi oge apanan ketempona teh bangun anu ripuhna. Sawios atuh mah menawi engke tiasa tepang sareng Kang Rangga sanes digoha anjeunna teh mah. Nya tapi tetep we susah ulan leheng-leheng mun manehna keur kebeneran kaluar. Ongkoh deui nu kudu dijaga teh bisi papanggih jeung si Sukri atawa jeung si Intensari ulan. Mangka-mangka Intensari teh jeung emah geus kungsi riributan manehna teh urut hadeana turangga. Intensari urang mana mah? Wulan nanyana bet rada kaget oge lantaran can nyahoeun. Urang pagoron goha ulan. Inget ayeuna mah manehna teh anakna Pajatira. Nya eta guruna turangga ulan. Alah, buah ayeuna ngahiji deui sareng Kang Rangga mah. Pok-pokanana Wulan dieusi ku rasa kahariwang. Teuing atuh ulan. Tapi cek rasa emak mah moal. Lantaran piraku we tadi dongengkeun ku si Sukri kayan turangga kumaha jeung emak. Sahanteuna pangarupana sate abong lamun tadi gogoreng teh ulan. Kang Rangga mah nya janten bade teras wangsul deui we ayeuna teh mah. Wulansari ngalegot deui kana obrolan anu mimiti. Nya maksudna ulan tapi nyata deui nya geus kagok asong ieu teh. Numawi urang teraskeun oge mah. Wulansari gia memang kitu pisan kahayang manehanana. Kitu hade tuh ulan. Ngan kudu hati-hatinya bisi pasaran oge jeung jelema-jelema anu tadi. Sabisa-bisa kudu disingkahan ulan.
tangtos wae atuh mah. Mung ayeuna teh panginten moal teras langsung maluruh ka paguron mah. Puguh we atuh ulan. Nya satrek rencepan atuh. Urang ngajugjug ka wauhan emak we nya di goha. Kebeneran deui imana teh rada anggang ti paguron. Kalaresan atuh mah. Nya kan kayaknya di mana geus datang ka ditu kade ulan. Omah ulah sampe wara. Ieu atuh ulan mempeng can burit ieu teh. Suminar bari ngeteyep keluar tina panyumputanana. Wulansari atuh ngegentak manehanana marengan. Sajoroni ngarendeng teh masing-masing panonna mah teu weleh rancingeus. Paur pasarandog jeung pabadaga katut anu duaan. Mun bantrok teh ulah-ulah maksudna bakal ngabuntut bangko. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun kaayaan di goha dina waktu harita. Mun dititenan ti luar mah kaayaan paguron teh tetep taya parobahan naon-naon. Tapi kuno nyicinganana mah baku nama ku para murid karasa pisan robahna. Dirarasakeun paguron teh bet kawas anu nari kolot. Ceuk bebasan teh mah pancaniti asa sepi pamekang ilang dangiang. Ieu teh lain taya sababna. Pupuhu paguron jadi beda pamorna. Salilana ngan ngebrehkeun pamulu anu alung nguyung taya pisan kahegaran. Memang kitu kanyataanana. Pajatira teh nandangan nguluwut hate. Baku namah mikiran teuing turangga. Kasebut murid kakasih turges diancoken pikeun batur hirupna inten sari. Akhir-akhir bet ngadon ngebrehkeun kalakuan anu matak nyentug kana hate. Leuwih ti kitu malah karasana hate teh nepikeun kating sereset lir ibarat anu digerihan ku hinis. Ariras ku talajakna nepi ka wani-wani mibanda bedog wesi kuning. Ngan nu matak teu kahartina teh cenah ceuk Sukri wesi kuning na teh leutik lain mangrupa bedog. Mun bener teh mah dedelan Sukri henteu salah. Asana teh matak helok ka bina-bina. Lantaran ari wesi kuning anu diperbutkeun ejeng pabadaga mah lain mangrupa peso tapi gedena teu beda ti bedog. Ieu sababna nu matak Pajatira masih keneh ngarepkeun supaya turangga datang deui ka paguron. Pokna kayuda oge kapan bisi dina hal ieu teh aya kakaliruan. Sok padahal ari nu sejena mah hayang ngayakinkeun ku panonna sorangan. Nah bener wesi kuning anu dipiboga ku turangga teh bedog wesi kuning teh ya. Ngan nya eta kahayangna Pajatira kitu teh ku turangga teu bisa ditarima. Manehna keukeuh moal ngadatangan deui paguron sanajan hal ieu sanyana papaling pangnaker ejeng kaayaan hatena. Lantaran dihenteu-henteu oge jadi kudu pisah ejeng inten sari. Hal ieu teh pikeun turangga mah ngarupakeun hiji pangorbanan anu kacida pisan beratna. Turangga dina pamikiranana geus ngaiklaskeun lantaran ijiran manehanana. Hubunganana jeung Pajatira teh moal bisa deui disambungkeun. Geus natrat Pajatira teh teu beda ti hiji lawan. Sok sanajan manehanana teh dulur sapaguron bapakna. Lantaran ku geus kanyahoanana oge manehna make ngampihan bedog wesi kuning. Geus natrat yen Pajatira teh henteu satia kanu jadi dulur sapaguruan. Ajen dirina teu beda ti pabadaga. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh tina pacing kadang nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan silih
Naskah hiasana S. Sukanda, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika tenyangka bakal papisah, bulan nyamar munggul tangkal pengharapan, usik kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.